Sampurasun. Terakhir Mang Abai. Deris Rude Boy. Muncul tak profilnya? Mamang. Tracknya Rada tetega ya sebenarnya Abi. Di mana sih ya? Berita bener ya. Neki ya Maya. tak. Padahal Untuk arogan dan aromli. skin nih dia. Kayak bere potongan. Di mana? Mungkin karena kolot mah nyeri hati. Terus kumaha karena ieu tah, karena kasiraman pasti kan. Orang kan dirinya kan Merenung kan. Dia babi ngomong gitu orang. Musik kan kayak apa ya? Kayak tenang. Masalah itu Mang Nogil. Backsound nama sedih pokoknya nama. Si babe teh ngomong pehan we adi kiki ting mah kolot. Tah urang dirinya kan Mang nya, Roy nya. Aing langsung tegana hate. Dalila Mang Ono datang. Kolot. Mamang. Boleh kita Badung tapi harus menghargai. Iya, senior orang lah ya. Terus kumaha tah? Kecuali kalau tuh wow. Terus Aldi juga pan age pehan we Aldi tahu urang kalinya ka Mang Ono nya urang ngadat harita ka Mang Ono. Ganeng sia Santono curang di Woi, Santono ngaranna. Maksud aing teh kieu yang geus lah itu urusan aing babe aing tong kudu bikin gua Enggak usah ikut. jadi ka aing makin Nimbrung lah ngedon ya. gitu kan. Iya benar. Benar. Tadina urang terpuruk makin terpuruk kan. Iya, ngancurin mental ya emangnya. biasalah mental emosi kena. wajar jelema mah. Wajar. Nah, naik vital naik vital ya. Naik vital mah nyogong atuh. Koreksi Si paling nyogong. Terus, Mang. Terus. Makin seru ya. makin serunya. Makin seru. Emang mau di beunyeur beas ke moal anggeus cilup Beunyeur beas. beunyeur teh beunyeur jeung beas. Kok namanya jadi gabah we bener ya. Geus jauh kan. Barakali unsur gilingan eta. Geus mau bisa disambungkeun. Beunyeur beas teh. Geus mau bisa disambungkeun pokoknya. Terus, Mang. Geus tak kepikiran dong didinya. Kepikiran dong ya kan. Eta keur sakola keneh Mang Aldi teh. Ketos lulus. Ontos lulus. Pasti sih urang ge lamun di posisi Mang Blado mau di posisi urang ayeuna. Heeh, apa posisinya beda. Beda soalnya. Terus Garing anjing. Emang garing. Naon sih? itu lumayan lah bahan saya. Aing tuh nyampe goblok. Terus. Lain batik ke meja, guys. Terus ya orang namanya orang ngekot Introspeksi diri. merenung diri kan. Terus teh sanggeus kecelakaan. Mang punten kedengeula teh cokorna ulah di dieu. Aduh. Gimana? Lain perasaan makin mepet ka dieu gini. Atuh kieu ge kuna naon teh boga bopeng mah. Urang mah aman. Tentakel. Tanpa swipot. Gila. Soalnya harita pernah baturan urang boga tentakel ieu panjat pinang meunang JM. Si JM. Jerting mayar 20.000 asal ngabatur manehna. Pasti menang. Mana nama si gacak-cak. Geus tanya tidinya teh introspeksi lah kembali ya ka intisari. Setelah kejadian eta. Lain inek intisari. Sponsor boleh masuk. Aju geus kitu urang merenung kan. Jadi gimana dong merenungna dong? Jero kamar atunya di WC-nya. Tapi bisa wae mah karena galau mah nya. Di WC. Teu aya urang mah galau tahu tempat gitu. Di kamar. Mang soalna kieu nya Roy nya, lamun galau posisina udah tahu tempat. Enya sorangan usum bundir euy. Bunuh diri. Eta adinya. Diomongkeun oge eta ge. Lain. Kunaon teh ka masjid, Mang? Apoekan eta. Benar. Kunaon eta? Bener ka masjid. Oh. Emang KBG nya aya waktuna, tapi lamun urang teu neangan waktuna moal nepi-nepi ka Nah, masjid. eta catat guys, catat. Abay ya. Tongkol ibadah. Catat. Berarti didinya tah mulai introspeksi. Introspeksi diri. Geus mulai masa-masa eta. Keukeun urang ngeheulkeun ngene ka kolot. Masih can Aya kapok. kene masih kene dah. Masih kene. Can tamat masih kene aya. Situ kan. Geus lulus sekolah nganggur urang pen lila. Lumayan lila. Jadi 2 lepas tahun. sekolahnya teu lila lah. Terus langsung- Tapi tetep ya ikhtiar neangan gawe. Dahar nambah keneh tapi. Dar urang mah tara nambah pan. Naon tah nu ngaheulkeun kolot teh? Ngalkeun kolot. Naon we? Urang narik. Jadi tadi ilu narik ya. Oh, ilu narik naon ieu? Dulu Narik urang naon? nya angkot. Oh, pan narik loba ya tambang, narik naon? Enggak, ieu mah narik angkot. Oh, angkot. Oh, narik angkot. Narik angkot. Narik angkot. Di mana Tamang di mana? Di biasa jalur Bogor lah, Bogor Jasina, Barat. Bogor. Jalur Bogor Barat. jalur Oh mesin teh nyaho, iya. kayak di Sherlock-nya. Geus mulai.
Gampang atuh Sherlock mah. Hayo teruskeun. Jeung saha do? Jeung Jeung Mamang- almarhum Mamang Sorangan. Mamang sorangan. Iya. Ngaranna. Ngaranna. Naon tah pi omongeunna naon tah ilu narik teh? Aya pi omongeunna naon? Pi omongeunna Supaya urang urang kan- bisa ngojay ye jeung kabehan. Kalipet Apa nabrak deui? Kalipet storan. Jadi emang eta teh narik ya. Si sorena teh mabok lah urang teh tah. Mabok, utah lah bara-bara kali lah mabok teh. Parah tuh teman kan. Iya. Terus urang utahnya. Icingnya di tukang. Tukang mobil. Nah, jadi ente ayo teh kitu. Oh, teu hayo tabrak aing, hayo tabrak aing. Tambah sarbini guys. Terus. Geus kan ka Jasinga. Nah, di Hmm. Jasinga menang sewa ka Cipanas. Hmm. Malam Hmm. jam 10 Malam. Oh, teruskan. Terus malamnya. Geus tah menang awewe. Menang awewe. kok awewe? Jadi gua kenapa? Menang awewe, mau awewe Mau tah awewe. Penumpang. Tapi awewe. Ya. Urang pan nu tadina geus liur nya siranya ngaranna geus utah tuh. Gara-gara awewe. Nyaho pernah meureun ngarasakeun utah. Lain bohong urang. Pernah Ya. ngabopong nu utah ge. Sekali Teruskan. Pasti serius ya nu ngarasa mah. Teruskan. Bangsat. Terus. Geus dinya teh kan si almarhum teh dulu urang sorangan ya. Ngomong ki di bisa mobil teh. Gantian. Can Tapi bisa. basicna geus pernah mawa Anak mobil. belajar, Oh, karena sekali kan belajar. Can bisa, geus ngajawab can bisa. Can bisa bawa weh. Dibawa dong ku Maksakeun. Maksakeun. Demenna yang hayang santai. Lancar emang, lancar. Ngaranna cilaka mah pan cilaka maut jodoh unu nyaho nya. Oh, unu nyaho. Unu nyaho. Enggak ada yang tahu, guys. Unu nyaho. Tah kudu digaris bawahi unu nyaho sing hade. Terus Di mana ge nanti nyaho jodohna sa? Panggeus boga. geus boga. Karena jawabannya sudah terjawab. Nah, Geus sol. tinggal maut dong teu nyaho ye. Nah, Terus Kan posisi ta pi omongeunna naon ta ilu narik teh pi omongeunna naon? anjing. Pi omongeunna naon? minum lamang. Ah, ginum. Oh, gila, bintang tamu seret, guys. Pi omongeunna naon masalahna? Kisahna ku di mana kisahna? Loba ieu kisah. Loba itu kawadahan gelo. Bisa sampai 3 jam dia. Yang kayak subuh Bahaya ya. ieu. Lamun ditahlilkeun mah moal 7 poe. Tabrakan kabeh. Iya. Tabrakan kabeh. Lain kisahnya serem urang mah. Tah sanggeus dirinya. Heeh. Orang ngaranna geus ieu kan sempet eureun heula Sep eta Ablay nya, Asep wae di. Ablay poho ieu. Teuing eta urang nama ieu ieuna eta. Nya disebut nu aneh. Heeh, terus. Eureun heula disambung deui dirinya teh jeung almarhum nginum anggur. Nginum deui. Nginum deui. Edan. Geus utah teh, Minum minum teh. deui. Terus Balik deui ka imah kan. Balik deui ka imah, balik deui kana mobil mawa. Gantian. Kajadianna di sadeng posisi jalan keur dicor. Aya mobil truk eureun. Urang eureun lah dong da aya mobil ka dieu. Mobil ka dieu rek ditabrakeun. Ulah lah. Tapi itu enggak tabrak-tabrakan kene. geus berusaha menghindar. Menghindar tapi tak selamat. Iya, Nah, eta ngaranna takdir. Tah unu nyaho nya. Oh, anu nyaho bener. Posisina kumaha tah? Pi Pan omongeunna. mobil lewatnya urang ambil kanan. Berarti ambil kiri atuh. Henteu, soalnya ke kanan. Ke kanan. Terus Eta teuing eta si bool mobilnya mau Nah, mobil truk. Bool mobil. Bool mobil. Bahaya tuh bool. Pan KBG ya hulu aya bool. Ah, Mungkin ya. Ekor guys, Mungkin, ekor bool. mobil. Terus posisi bool teh. Kurang kasundul, Disundul si bol teh. disundul eta. Si mobil teh jerona aya sirtuan. Sirtu. Nyaho guys, lamun teu nyaho kurang dijentrekeun. Sirtu, pasir batu. Nah. Paragi ngecor. Heeh. Lagi ngecornya guys. Berarti belado nu nabrak ya. Oh, hancur, kacana pupus. Brak setir ge di dieu yeuh. Buset. Buset, nu tadina di dieu. Entar dia di dieu. Oh, di dieu. Oh, di deketan. Oh, jadi dia mah. Masih namanya bisa Hancur, nyetir. truk apa mobil mana? Mobil angkot. Mobil Oh, angkot nu teh. hancur mobil angcot. Oh, Mobil Nah, angkot nu nah. hancur. Saking kencengna berartinya. Henteu Teu kenceng. kenceng melakukan dengekeun heula. Terus Keur eureun ye mobil. Urang nu mobil lewat, tapi urang belok kanan. belok kanan dong. Rek, Nyo, mah kena si ujungna kana bool eta mobil der hancur pupus. Oh, Sok ieu Bang Nah. ieu. gelo. Euy, bayangkeun setir nu tadi di dieu di dieu. mulanya karang anggeus pi omongan nu kamari aya deui pi omongan Aya anyar. deui. Aya deui. Nah, Edan. kumaha posisi Balik tah? lah. Bebeja ka kolot teh. Datang kan anu di lembur si Joy emang sorangan datang. Mamang, Babe. Mamang deui. Jeung Babe. Mang Joy ya dulu anjing Joy. Mang Joy. Mamang urang pan eta. Mamang Joy. tapi si Mang Joy Joy, lah. si- Iya. Yes iya. Heeh, si eta mah pan si Terus Joy. si Joy. Datang dong jeung Babe
babe ya. Nah. Babe mah geus aduh dinya geus. Ngomong deui paehan we kolot. Oh, henteu didinya mah. Ente. Dan nyahoan loba ieu cicilan ulah. Bener. Ulah ka dipaehan. Ulah ka nyaan. Terus. Terus. Ulah. Nyusakeun wae anakna herane nya. Terus. Iya kan? Posisi mamang jeung bapak teh datang. Nyusulan. Jadi orang teh didinya merenung di teu keluar orang. Di jerangkot. Balik kan. Oh, geus balik. Geus. Hujan atuh posisina. Balik kehujanan. Mana mobil? Pan mobilnya tadi bawa, Pareum. Soalnya kan kacana peupeus. Heeh, amun ban anu peupeus. Nah, moal pareum, kacana peupeus. Terus balik. Ting skip, nu garing skip pokoknya guys. Terus. Ulah kedengeran geus balik soalnya. Nyimak tuh nyampe. Ayo, geus balik. balik. Kan datang ka imah kan. Ngomongkeun ya kan dami. Teh aya. Kumaha eta ya? Akhirnya kan babe ngeluarkeun duit. Eta mah anu aya kajadian nu tadi motor mah nya teu sep gede nya nang seukur sep 400.000 motor normal gitu kan. Iya. Anu ieu mah sepna jutaan we. Karena mobil. Sep 2 juta. 2 juta tahun 2012 pan gede nya. Gede pisan. Namun ayeuna mah 2 juta 2012, ge tetep 2 juta. Tetep teu. Dina jumlah mangan dina nilai mah. Dina nilai mungkin ageng pisan sakitu teh. 2 juta. Aya tah posisi teh duit kolot. Iya, Aya. hutang heula. Urang hutang. dinya merenung lagi kan. Oke aman. Itu para sore jual ginjal. Masih di kamar urang. Renung nah. Urang bung merenung di tangkal-tangkal beusi Palaur. Nah, Loba kejadian. Ulah, loba tamang. Loba tamang ke dikaitkeun tah beheung. Terus, Benar, merenung terus? tah. Ya akhirnya urang dinya sadar dirinya. Sadar. Usahkeun keneh wae. Geus agak cager ya, nya geus teu cilaka. Akhirnya urang dirukiah tah. Usaha. Di Rukiah. Urang. Di Rukiah, gas. Usaha Di dong. Rukiah gelo sampai sakituna. Heeh, di Rukiah urang di Baksengkom sep. Baksengkom desa tetangga. Desa tetangga. Di Kobak. Di pesantrenan atunya. Pesantren. Deki bertapa. Terus Kapan teu nyahoeun. Wajar. Pemirsa kita nyahoeun ya. Wajar. Di Baksengkomnya guys, urang teh tah harita disebutna di Rukiah teh di semacam di aji-ajian gitu lah. Intina ya. Dibersihkeun lah. Dibersihkeun, jiwa ragana dibersihkeun. Mulan si apes. Nah, emang Aya tuh jiwa raga sih. Emang aya kudu mang dibersihkeun Emang maksudna. kudu kitu urang. Aduh. Piano aing ragag. Emang di Islam itu emang ayahnya. Iya. Rukiah itu ayah. Besok main gitar emang itu bisa. Henteu urang nyekelan pasti geubis deui gitar hayu. Terus kan. Akhirnya kan geus tah urang mulai gawe, ya kan. Gawe-gawe ngubah taksi. Nah, iya asup kana gawe. Oh, di taksi gawe tapi lain bagian driver. Lain, urang teh ngumbah. Ngumbah. Ngumbahan Oh, mencuci, guys. Ngumbahan mobil. Mobil lain. Lain supir. Kumaha tah? Pasti kan dina gawe aya wae mun cerita suka duka deui tah asup deui ka dinya. Tapi omongkeun nah heula ya. Heeh, terus di iya sih di gawenya suka dukana lobana suka ai dukana mah saeutik Sukana karena ya resep karena orang di itu bebas bisa bawa mobil tak orang akhirnya didinya bisa menyelam sambil nginum cai. enggak minum air sambil menyelam. Oh, bener. dibalik. Nah, anu gawe di taksi dong. Hari teh orangnya si Johan nya tah. Nah. Ayo we omongan aja jeung si Johan. si Johan aing penasaran. Pan pasti ngaranna sariwayat, Sariwayat, pasti. Johan si Ateng ya, si Juli. Eta teh masih kene baturan apa naon? Di Johan jeung si Ateng. Urang teh kamanena bisa disebut Mamang. Mamang. Urang teh Saudara lah ya. Johan Ateng teh babaturan kene. Mamang. Lain Johan jeung si Ateng. Adik kakak. Oh, adik kakak di gengbeng. Di gengbeng, guys. Terus Ateng apa Terus? adet? terus loba ngaranna nya. Loba ngaranna. Terus Ya, pi omonganna ya, pi omonganna. Ya, Paling deket pasti jeung Adina dong. jeung Adina. Ya, Johan. Nah, Diksi Sebastian. Johan. Terus Johan ai kumaha nya adi belebet masih asik lah, asik. asik wae sih. Pi omongan heula, pasti aya lah pi omongan. Pi Mungkin omonganna. apa? Kudu aya jer tinggal bagi kudu aya. Kumaha? Tadi judulna ngojay. Hayang nyawa ya kudu aya omongan. Ai si Johan ya emang ngedul nya. Ngedul. Nah. Si Johan teh Ai ngedul. ngopi hayam kita meuli embung. Oh. Nah, Heeh. tapi ngaranna babaturannya urang mah iya sih nanti ngaranna. Ya ngaranna jeung babaturan mah soalna babaturan mah
pasti aya wae si jasana. Bener. Jasa orang si Johan. Aya wae jeung tinggal ge pasti aya jasa. Bener. Berarti inti nama jeung Johan jer teh ngaheulkeun tapi tetap aya perhatianna. Iya. Aya setik mah. Aya. Walaupun hanya Bener. ya istilahna ieu mah. Dina segi omongna Apakah ya. Oke ya, hampura guys ya, sahabat Raksa. Tadi kapotong salah biasa, ganti baterai, maklum ya. Malu. Awalan orang. Nah berarti geus tah nu tadi teh nya, geus beres. Beres. Ayeuna istilahna nu pi omongeun lah nu paling aya ulah nu jauh heula nu deukeut tah, nu aya pi omongeun gitu. Dina riwayat kahirupan Blado lah. Ya teh jauh-jauh ti lingkungan urang. Aya pi Gitu. omongan sih mungkin Saha tah? maafnya. Atuh, tenan naon. Bebas. Daripada ngomongkeun di tukang, Bener. moal kata Ngomong mokan. di hareup. Tapi orang kan ngomongkeun di harapan kamera. Ah, Kajen. Tapi yang penting di depan. Di depan saatnya dunia tahu. Berak. Anu membanggakan. Membanggakan. Ya, pe omongeun pisan. Si Johan, misalnya si Johan. Namun si Johan si Johan mah tadi cukurang teh ngedul. Nah, Ngedul. Si Johan teh ngedul. Aya asikna oge nya si Asikna. Ateng teh nya. ngeselkeun ge aya. Ngeselkeun aya kitu. Ngaranna ge mah. Nah, soalna buatan urang ge si Roy ya pernah gawe oge. Oh, pernah. Oh, bener. Pernah. Korupsinya. Sok korupsi gaji si Bener. Bener asli eta. Bener. Tapi ya dibalik eta Tapi dibalik eta bager, Bager. bager. Aya plus Perhatian ka plus urang. minus. Perhatian sih Kosno. Oh, karena dahar. pertama kan ai urang gawe di ditu mah nya teu disediakeun mes. Urang dengan kontrakan sorangan, jenting kos kandang beurit ge. aya wae nya. Aya wae. Yang istirahat, Oh, yang yang singgah. istirahat. Terus Ya eta minusna si sok kitu nya. Bener eta. Tapi plus minusnya sih manehna teh bebas ieu urang Bebas, teh Pri. bisa dibilang jasa manehna aya teh liberal. karena urang teh bisa mobil katarima lah. manehna Karena si Ateng. karena si Ateng Bener. aya lah si Ateng didinya Aya jasa lah di Aya jasa. kahirupan urang. teuing lamun mandor nu lainna urang mungkin mau bisa Atuh lamun mandor lain mah lain si Ateng atuh mandor. Oh, mandor mah. Soalnya nu lain kan. Heeh, terus ya misalkan urang balik ya Hmm. tah urang sempet nganggur deui Blay Nganggur deui. nganggur deui nyusahkeun kolot deui Nah, tabrakan deui si kunyuk. lain Lain. ieu mah lebih mainstream Lebih naon ya? kitana kan mati lampu ya di lembur agar kamar dihandap guys lain di dia omongan kerjaan aya ieu kerjaan aya ieu Can studio, guys. Terus mati lampu kan Ya. Nomor eta, Dok. hah tahun Berapa? 14 2014. Oh, ya. 8. lumayan lah ya. 14 entah 16 8 tahun yang lalu lah. Terus. kurang teh cita mati lampu kan kamar dihandap ya Roy Hmm. nyuruh lilin dina luhur salon lilin teh dina luhur salon Oh, baheula mah can aya lampu LED teh geningnya. Aya kan teboga. Karena mahal. heeh Aya. Make lilin. make Sigaret lilin. ngepet make lilin. begona urang eta lilin teh henteu ditatakan Langsung dina salon. langsung ditempelkeun celok Si anjing goblok. Ngomongin anyar ya. Ngomongin. Terus Piomongan ieu mah. Terus urang ulin aja si Udil ditinggalkeun si lilin teh. ditinggalkeun si Musli si Musli. Muslihat. ah si Musli ge kayak Bager teu teh. dibahas si Musli bager tapi konyol Eh. malah manehna pernah nyesatkeun urang eta mah awewe ditinggalkeun Eh. ada eta deal Terus tah posisi lilin. Terus Orang kan Kembali. Ulin tadi nu Udil. ulin kan nongkrong Pareum we bangku anteng. Terus datang si Agung Si Agung. lompat Kunaon lompat? lompat kan Kunaon lompat eta si Agung? heuh karena teu lempang bukan manehna lompat bangsat. lompat kan Bener. Lompat. lompat datang oi jangan gitu kan manehna 2 kali do aja Oh, kudu 2 kali, kudu. Kudu Bela. siap. Ame ngeunaheun di dieu. geus ka manehna ngomong do oi teu pantes Teu pantes kudu do, oi. Gitu. berapa kali do oi Oi. Coba lamun misalnya si Agung do, urang ada ngo. Pantes. Tah, terus naon si Agung ngomong naon? gugup ka manehna Gugup. Tuh. Oh iya. Naon tah? Dijawab naon? Aya maksudna naon? Mani ngajawab pasti naon Gung ajrotan pasti bara-bara kali. Kumaha eta? naon
Itu kamar kehuruan anjay tadi. Kamar. Ayo. Orang tadi nenelin. Oh. Emang mana Udi kamar? Jadi jangan uling kan si Udil ditinggalkeun lilin teh. Terus Balik ayo ke kamar mending geus hurung hingai. anjir. Kebakaran. Payar geus berkobar-kobar. Aduh. Gila. Pokoknya mah payar geus diwer-wer we di mana-mana. Bener Pokok bener. namanya tanya. Terus Langsung baruman listrik kan mesin merembet. Pancena pareum lampu. Lain. Pareum lampu. Rek naon baru kan. Iya, Oh langsung hurung posisina. Urang refleks karena mesin listrik hurung. Oh bener Iya, bener. Bang. Antisipasi. Arus Antisipasi. listrik. Harus bener. bahaya, harus Bener, sedikit. bener. karena itu pentingnya mang. Penting, urang pada mana strike ya Benar. kan. Inisiatif. Emang untung eta mang teu lila urang di Pareman. Berarti ya oke nya. Pelajaran Pelajaran jeung pelajaran. di saat istilahnya listrik Kebakaran. eueuh mati lampu lamun istilah di lembur urangannya singkah HD minimal tatakan lah ulah make naon tadi di luhur salon Di luar salon. nah Bang. minimal kayak mah di luhur TV Salon teh naon? jadi salon mah kabeulem Salon lu ngerti, Bro. Goblok. Salon teh salon ieu teh ampli player. nah Ampli player. Oh, teh. Maker lain. Cuman set Oh, satu set. satu set Setan, Bo. set tembok mati jeung Si anjing lain ngomong ke salon, balik dia karena kebakaran. karena kebakaran tah Oh kan emang benernya gampang ngumpulkeun jelema, ngumpulkeun jelema. pantesan Rame mah langsung. pantesan aya istilah rehe amat lembur beulem mah imah Oh, Ah, bener. dinya. Kejadian ya. Kejadian. Rame Sengaja jelema. apa kumaha eta do nunjukin? Bijak teh mati lampu urang dan lilin urang poho ditinggalkeun. Dan itu Hidung-hidung. sengaja ya. terus udah bodas sih lu mana hidung Eta jelema ngumpul doang apa marantuan? Mantuan. Oh, marantuan. Eta ku waternya belainya, ku water. Water teh naon, Do? Air. cai Henteu padam-padam si payar teh api teh. nah Eta water disusukan tah cai tah. Disusukan nyokot dirinya. ente dioplos susukan jeung selokan susukan jeung Sama selokan teh oplos sama mau parem. Moal hade, Tapi parem nama ku iya. Ku pasir. pasir emang Siapa aya, tanya Blay? aya nah sekedar info ge nya lamun maruman seuneu ulah Tipsnya tipsnya Tips, lamun tips. aya kahuruan Bisa make pasir. bisa make Berarti pasir mesen heula pasirna. Mun bisa pasir mah mun bisa mah kudu sedia Lamun salon saya Dia di mah. kudu satur atuh. hubungi ta aya nomor Mang Sadwani di dinya ta mobilna anugrah anu hareudang anugrah eta di mana nama teras lo salah. teras tapi bagus kene sih Kadang sir tuh. Di situ asup. Asuh. nah harita ku pasir pareuma Pasir. Pasir Bang. Mesen heula mana kita di Mang Sanwani? Aya. Nggak, pasirna geus aya. Support si pasir teh emang ting kunaonnya eta si pasir geus aya ngagumpluk di dinya. Oh. geus dauhna tapi pasir sorangan meureun Pasir Tuh, batu. pasir saha, Bang? Pasir batu sih kan namanya itu mah. Pakai Masih we bisa. daripada Benar. kabeh salembur berarti continue tanya diomongin Jadi kolot teh ikut serta alam semesta. Nah, Alam semesta, Bang. kabeh eta raya. benar. Eta mah emang warga aya. Aya. Kumpul kabeh. Akam silah tah. Akam si dia aya Kok kabeh. araya wae si Amang Tegarawe apa kumaha? Kajadian posisina- orang weekend wae. Oh, weekend pas hari Aduh, Emang si gana gestak di Nah, sini. seru sih gananya kecelakaan Emang weekend Karena ya. pas rame wae. Nah. Tapi Jadi ditonton ku batur. Nah, jadi Tapi, bisa jadi tips ya, lamun ada kecelakaan. Weekend. Kudu nyokot hari weekendnya libur. Ade, amun hari Senin Goblok. Malah nu mantuan. nek negara we. Weekendnya Minggu teh Sabtu. Rame. Udah rek mob ya kudu gitu nya. Tah. Goblok direncanakeun. Anu ngariung rame, nu nguburkeun rame. Kudu nyokot momen nu pas atuh. Berarti harita keneh Tapi eta- seuneu hurung keneh rame jelema pareupna ku pasir. Baru ku pasir. Heeh. Pas kurang diilik, Ingat. ditinggali Ya, ya. Dilihat, di tempo di dilihat. deuleu, Dilihat, di ya, deuleu. dilihat. Udah lah di tempo. Di tempo. Anjir eta kasur saya setengah. Anjir kunaon teu kabeh. Tanggung kabeh. Heeh, heeh. Sampai ganti anyar. Akhirnya aku mami diragaji we di pot dijieun sabeula. Eta teh kasur full busa. Full busa. Oh, lain full set. Nah, Heeh. full busa. Tapa dirinya kan, tapi dirinya mami situ ngomong naon sih. Aduh di. Tapi pasti orang kan Kita ngomong, aduh. Ente masih ente sampai kos nu. heula lah. Jadi anu jelema pi omongna saha ieu. Manehna sorangan. Manehna sorangan. Lain, tapi omongan sorangan. Ngana-nganakeun wae lu. Aduh, kan narasumber teh kumaha. Berarti eta kedap mang. Sanggeus dirukiah teh gunana nya. Lain guna can nerap. Can nerap. Paneguna kana cilakaan. Kurang Oh. biasana bayaran eta. Kurang sih gana. Pan dibayar ku puasa. Oh, dibeli. Puasa mutik. Puasa. Henteu sih, tukang ngoning. Nah, berarti di Lamun dinya beli seblak bisa tuh dibayar ku puasa. enggak bisa, Henteu Bang. dibayarnya ku wakaf.
Anjing makam. Warisan. Goblok. Terus Tapi dirinya orang merenung deh nya. merenung deui wae. Merenung deh. Lo mau merenung. Wajar. Wajar asa. Eh. Merenung. Pan hidup pandang dua, Benar. ngeluh dan semangat. Nah. Benar. Ya, Apa maneh? Walaupun ngeluh ya nggak apa-apa, namanya hidup ngeluh Yang ya semangat. wajar, tapi jangan patah semangat. Benar. Lu. Nah, Quotes guys. nggak apa-apa kita ngeluh, yang penting jangan patah semangat. Nah, Benar. Mengeluh itu wajar karena kita manusia. Benar. Mari kita mengeluh. Nah, mari kita mengeluh bersama. Iraha jag-jagna urang mengeluh wae. Ayo teruskan. Terus Tapi dirinya kan akhirnya orang mikir, sama meeting kayak ku Aldi insya Allah di ieu nya di Dinongkeun. Di volume deui. Kumaha maksudna kumaha? di Apa nu cenah ho? Oh, Oh. Eta si Udil ku masih Udil. Tapi langsung cepet. jadi aya mantuan datang. terus Tapi kan itu jadi cerita eta. benar cerita. Saha deui jelema nu dalam kamar. Oh, selain Aldi. Nah, Nah. di dalam salon atuh lilin. Lilinnya beak, salon beak, kasur beak. KB ya. Saya Bais pokoknya nama. Tapi nasib anu liar kumaha? Nu liar nu mana? Pan eta lilin. heuh. Ah. Oh, lain. Lain Lain, Bang. beda- Beda, beda, beda Wak. konteks. Beda, Wak. Eta mah babi ngepet. Si anjing. Oh, Babi kalau ngepet itu apa? Ingat, sesusah apapun Jangan ngepet. Nah, Nah, apalagi jangan. nuyul. Kalau bisa nyopet. Nah, Jangan. nyopet mah udah jelas fisik, benang digebugan. Jangan. Hayo pan nyopet ke digebukan goblok. Lebih baik kita nyeri awak tapi hasilnya jelas. Benar. Kerjakan yang halal. Heeh. Benar. Biarpun sedikit Ya, asal bener. berkah. Pokoknya perbanyak we kerja keras. Bener. Gampang ayo masih. Keras apa, Blay? Hah? Kerja keras apaan? Atuh moan bata naon eta kerja keras ngaranna. Moan Anu batu. hareuras moan batu. Eta kerja keras. Jangan pasir ke kerja keras. Nggak salah. Berarti lo berbentuk keras, kerja keras kerja ya. keras. Kawan batu hebel. Edan. Kerja keras. Kerja keras. Ber- Kami. Terus naon deh tah? Orang dirinya merenung kan. Merenung. Mulai tah katilu kali merenung. Minang orang Oh, merenung. Minang. Wajar buat Wajar, hidup. Ingat, Hidup. Hidup. Hidup kan bagaikan roda berputar. Benar, kan? benar. Lamun teu ngahindar ka geleng. Kudu pinter. Ya, jadi hiduplah seperti air, ya kan Ah. mengalir. Tapi mun Mengalir. tai, sia kudu minggir gitu. Ah. Ulah aya tai hayang tubruk. Nya tubruk tai. Tetaplah hidup walau tak berguna. Iya, tetaplah hidup ya. Terus Akhirnya orang merenung ya, skipnya imah ya pokoknya mah panjang lah. Panjang. Akhirnya kan orang menang pegawaian, menang di dulur ya. oh, Nah, gawe deui. aya koneksi. Si Badoci. Badocin. Badocin. Bisa. Eta si Badocin. Eta jasana gede. Si Badocin teh. Emang manehna hanya sanehat, tapi kan kalau tanpa ada dia gua Iya, bisa kerja di iya. situ. Benar, benar, Iya, benar. Tahu nu si Badocin eueuh. Badocin teh saha ngaranna engking. Andi Sodikin. Andi Sodikin. Panggilan Badocin. Badocin. selain Badocin, Kamu di lemburnya, Badocin. Iking. Cinta. Iking. Oh, Iking itu berarti saya raja. Ah, Iking. 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 Gila. Iking, saya Sudah raja. benar. Eta berjasana karena naon? Ya, ya, akses. Manehna nu mere akses, nu mere Oh. orang masuk gawe kadinya. Iya, iya, iya. Akhirnya kan alhamdulillah orang gawe didinya, orang bisa menang jodoh. Oh. Bisa nyen ieu lah gitu kan ya, alhamdulillah lah. Jadi Bisa bisa pegawai menang maneh itu. mere jodoh do, apa kumaha do? Bukan mere jodoh, tapi kan jalana gitu nya, jalana aya didinya gitu. Kan semua ge pan aya jalana. Heeh, berarti Ya kan? geus tah. Budak lahir pan teu bisa langsung leumpang benernya. Benar. Tah berarti geus mulai tak gawe deui. Tah selama gawe pasti aya dong Diomongeun, diomongeun. Pasti aya dong piomongeunna. Susah, senangna. Tapi Rek masalah sesorek gawe sih alhamdulillah senang we nya. Oh, nu ayeuna mah senang wae ya. Alhamdulillah senang. Tengah hana-hanakeun deui. Eueuh, Eueuh, alhamdulillah. Terus Nah, kumaha bosna do? si bos alhamdulillah bagus. Nah, ieu mah cari aman we guys. Cari aman. Mungkin aya di tukang. hayang naik gaji sih goblok. Cari aman ya. Pertanyaan untuk atasan ya. Iya. Bager, emang orang sebelumnya buka bos pelit pisan. Pelit? Pelit. Oh, Sebelum sebelum nu gawe ayeuna. Heeh. Heeh. Sebelum bos enak teh ya. Oh, iya iya. Pelit eta, ngaranna Pelit. betek. Aduh. Betek. Heeh. Terus Ya orang geus kitu gawe kan. Ya, alhamdulillah gawe di dinya gitu lah. Aya beutiannya, aya eusian. istilahnya bisa menghidupi lah nya, memperbaiki kehidupan Nah, gitu. kan. Terutama dari segi finansialnya. Nah, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan didinya. Alhamdulillah. Kudu alhamdulillah kan. Bener, kudu alhamdulillah. Heeh. Ti keur masa alitna ngahananakeun kolot wae si goblok. Nah, teh naon sih do? Ngahananakeun teh piomongkeun wae gitu kan. Nyeun ulah we ulah. Nyiar-nyiar pibanguseun. Nyiar-nyiar pibanguseun tetangga gitu kan. Ya raya. Panderis ge pan
urang ngepan pernahnya pertama nang gawe dina ngepak asoy. Bertahap lah hidup. Bertahap karena orang sanggeus beuki ngarokok ya guysnya. Kudu bisa ta dengan duit sorangan. Ulah sampai orang geus beuki ngarokok minta duit ka kolot. Bener. Keren tuh kuas aing. Mendek ka batur. Apa narik itu? Amun baturna bager. Amun pelit. Ulah di baturan. Basian. Skip bahaya. Terus Pas keris. terus. Sing. Saha omongkeun goblok. Terus. Ya kan semua orang kan ngeluarin rokok gitu meureun. Iya, ngerti. Tapi kan Cari aman. ulah cari aman bangsat dia mah. Aing bangsa. Terus. Oke. Ada yang lain? Saha si Johan. Saha goblok. Erul. Enggak. Si Ablay. Si Ablay masih ngeselkeun ya gitu emang. Maaf lah. Aduh aing Kumaha? dibongkar. Coba bahas tah. Pasti kan ngaranna baturan leutiknya, pasti loba kenangan. Ngaleda kunaon tah? Chef masak mah. Ayo. Chef dengan suluh. Eueuh, kumaha ngurang gitu. Males. Tegerak goblok. Ai dahar beuki. Da aing daang paling loba. Entar teh diteangan. Lah ngomongna. Lain dengan suluh. Eueuh, kumaha aya da teh teangan. Mun papadangan gua papadangan lah. Papadangan do. Masa muda. Tara mah sangu mau teli dong sih. Leuwih parah goblok. Leuwih parah. Naon teh? Lu dari aja. Mau beteng doang. Ya. Mau beteng doang. Terus kenangan jeung Mak Asep pasti loba kan? Oh, pokoknya mah orang yang si Ablay terutama bener. jeung si Cepotnya tiluan guys, urang Si tah. Cepot. Cepot Ablay, pokoknya A3. Oh, circle na yun. Circle. Geng. Geng ya. Sunir kelas. Loba history, loba Soalnya pas kan history. udah jadi haji, jadi udah disebut Jauh Ya. dah henteu, jauh dan teh mungkin. deket masih kene. Deket masih, cuman ya orang lagi sadar diri sih, gak mungkin sih Bisa. aing itu nyamper manehnya Ablaynya gitu loh. Ya, cuman udah beda istilahnya hidup. Lain Naon beda eta? alam, ah. Maksudna Masih salam. maksudna pi omongan Pi omongan aing teh naon, naon? tah? Pi omongan aing jeung Si Jablay teh, jeung si jeung Cepot teh. jeung si Pan Cepot. baheula pernah ribut tak gara-gara awewe teh si tangkurak Cepot eta. Eta nu tadi. Heeh. Nu Pi omongan aing selain ngerti, eta. nu aing. Kayak si Ablay masih si aing mah eta doang. Kalian Ngaliat jeung males. malas. Bener. Lah itu teh ya. Heeh. Tapi teu Terlempar. gitu loh. Menurut Mang Ablay ya. Ya si Aldi teh kumaha tah? Omongkeun we Blay. Omongkeun ulah ditahan. Ulah ditahan. Omongkeun. Gerah. Itu sih. Ngopi mah enggak. Lain kopi itu. Bager sih, bager. Bager. Bager tapi sorowodol jelemana. Sorowodo. Tapi omonganna. Anak adeknya. Iya, Sorowodol iya teh maksudnya. nama. Musuhnya. Jelemana emang nage segala sesuatu hayang, tapi emang kabeli. Ya karena kerja keras sorangan Benar. ya. Kabeli. Kerja Eta moan bata, moan ieu teh. Lamun teu boga tanaga mah urang waduh moal kaduga. Lembek kerja keras ya. Terus Moal kaduga. terus Bang? Di posisi ya keur istilahna aduh aing hayang ieu. Emang kabeli. Naon tah? Tapi pi omongeunna lamun geus kabeli sok ngeluh. Naon tah? Contoh. Aing cenah. Kaduhung nih. Kaduhung cenah. Beli naon? Aing geus meuli tapi jarang kapake. Atuh pan nu mahina sorangan ya. Bener. Pirah ku nu mahina kurang dipapake. Naon tah contohna? Contohna lah loba nya teu bisa dijentrekeun. Terutama barang Model lah nya. motor, barang. Berbentuk naon. barang lah nya. Jadi emang lagi kapake cuman si eta jelemana Cepet bosen. bosenan, pi Cepet omongeunna bosen. bosenan. Makana wajar aing ka kamari boga duit sakieu. Tere amat beak. Berarti bisa Eta. dibilang ngilukeun nafsu doang ya Mang ya. Nah, Bener. lapar panon. Lapar Ulah panon. diturutan, Lapar guys. panon. Ulah diturutan. Nah, namun bisanya lebih baik menabung daripada Membuang uang. eh, Nah si anjing. bener lah gitu ini nama. Iya, Membeli mah apa pokokna yang diperlukan istilahnya. Lain membeli karena hayang. Gitu. Urang mah riwayat jeung Belado mah pokona panjang lah. Panjang lah nya. Mau cukup sabulan. Wah, Ya paling 15 poe. Mau cukup Setengah sabulan. paling 2 minggu tuh ya. Nah, 2 minggu ge anggeus. Ya, ya. Inti nama lah urang pahit, sepet, Bener. variana. Aya Loba lah kabeh. aya Nah, kabeh. orang bade nanya ya maksudnya ke Mang Aldi, ke Sobat Raspati Raksa, pesan-pesan gitu nya ke barudak ya, terutama nu arek aralit nu sakarola kene gitu nya. Pesan-pesanna naon? Terutama tentang Tiga kata untuk tiga kata
tiga kata lah. Terserah lah. Gua lah 3 kata pendek Nah, deh. kalimat, 3 Kalimat kalimat lah, untuk Yang memberi 3 paragraf. Kagok. iya maksudnya itulah inti namanya. Bukan nama pesan-pesannya. Nah, pesan-pesan untuk kita istilahnya dalam bergaul, dalam bekerja dan Benar, dalam berkeluarga untuk tetap Ya bagi jelema anu ayanya. Nah, Nu aya iya, bagi iya, jelema. iya. Manya teh geus maot Aya dia eta kan Mang. naon tah? Pokona mah menghindari omongan. Bener Mang. Naon tah timbang belado heula memeh ka si Rude Boy. Nah, intina ka jelema-jelema Nu ka hiji ya? sasirkel tong pelit. Tong Nah, pelit hiji. pertama Tok hiji. moal. Catat Ingat. tong pelit. Suatu saat pasti bakal butuh kawan Nah, Eta bener. soalnya orang sih pasti dalam individual atau bersosial Saling membutuhkan. saling ngabeakeun. Saling ngabeakeun. non? Saling membutuhkan. Siling, Benar. siling beakeun. Simbiosis Siling mutualisme. beakeun. Saling Nuka menguntungkan. dua. Nuka dua. Nuka dua. Gak apa-apa kau mengeluh. Nah, Asal jangan ya. patah semangat. Nah, Bener, eta paling penting. Eta mah urang Gila. setuju. Perlu dia plus eta mah, bener. Yang terakhir nu Yang katilu terakhir. Timbang Belado. Usahakan bahagiakan orang tuamu. Nah, Benar. Karena eta nomor hiji. bener. Hiji. Orang tuamu. Iya, selagi ada ingat. Selagi ada, Nah. bener. Terus bahagia geus. Jangan. Terus lah, Kalau berkesinambungan. Orang tua tidak ada akhir. Benar. Iya, benar. Seolah-olah Oke. gini. Bener. Jadi istri emang ada bekasnya misalnya seolah-olah nih kalau misalnya istri Mantan istri, lamun istri ada besan. bekas tapi anak gak ada bekas sama orang tua. Benar, Nah, Bang, benar. Ajib tah, ajib. Iya, Mang Rude Boy. Tilu Mang kata. Ablay heula dah. Ayo. Urang apa sih penutup, ayo. Oke. Tilu kata. Ti orang pribadinya setelah nyimak cerita nu ieu si Tangkurak Aldi gitu nya. Sangat memotivasi sih. Memotivasi untuk mengeluh. Jangan. Intina nu tilu kata. Intuna jeung tilu kata ieu nya. Di Kalimat lah, hirup ieu kalimat. tilu kalimat tuh Mang. Kata mah pendek teh. tilu kalimat. Pertama, ulah ngembat kabogoh Nah, babaturan. versi Rude Boy, versi Rude Iya. Boy ya. Terus Nu kedua, ulah gampang menyerah. Ya, Iya, jangan pantang menyerah. jangan gampang menyerah meskipun Iya, coba. Hidup itu panjangnya. Ulah lain atau lain. nu lain eta mah geus tadi. Skip. bangsat. Nu kaduancan. Urang teu pandai merangkai kata soalnya. Pandangna merangkai naon? Nu kaduancan. Nu kaduancan teruskeun. Intina tetaplah hidup, ulah tetap berguna gitu lah ya. Nu kadua. Penting Terakhir. Dan jangan bundir. Jangan bunuh diri. Nu terakhir, nu katilu naon sih ngaranna? Dengarkan Jangan musik. jangan terlalu fokus gitu nya. Naon sih bangsa teh. Nu terakhir. Eta bener orang tua nu pertama. Nah, tetap Bahagiakeun. Sakumaha carana bahagiakeun orang tua sebisa mungkin selagi masih aya gitu nya. Ulah diutamakeun awewe. Engke mana nyesel eta nya. Awe nomor 2. Awewe nomor 2. Orang tua. intinya. Bener. Karena naon sih ngaranna belum tentu gitu nya. Awewe si Tangkurak nu dibahagiakeun ku urang sepenuhna jeung urang. Iya, Mang, ya maaf ya motong. Orang pamajikan bisa menangkan 3 genep 8 Bener. tapi kolot Teu bisa. Oh, gantina. mau gantina. Gantina. Nah, timbang ablay. Oke, urang mau loba panjang ngomong ya. Nuka hiji sampai meh nuka 2, nuka 3 sanggeus nuka 2. Nah, geus urang cukup. Bangsat. Oke ya. Oke. Cukupnya ya ayeuna mah. untuk pertama Awalan setelah Awalan. sekian bulan vakum. setia benernya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan urang hanya sekedar berbaginya riwayat urang bener. kahirupan. Ulah dianggap serius teuing nya. Bener. Lamun misalnya aya nu kasinggung hampura sebelumna, lamun aya nu kasinggung apa naon lain berunsur kadinya tapi emang kitu kanyataanna. Benar, tertuju. Bohong. Ame sadar. Bohong, Ame bohong. sadar. Ya, bohong. Ame sadar. Dan bercandanya emang bener. Ame sadar. Datangkan podcast ieu. Inti nama orang ya inti nama klarifikasinya. Inti nama ulah kitu. Ulah kitulah. Ulah kieu. Ngaranna Nama tujuan menghibur podcast ya. itu bener gitu nya. Ya, berhubung si Raru mulai datang berarti waktu orang geus tipis durasi. tipis. Pantun Tipis. loh, pantun. Tuh, geus mulai. Ya, pantun ya. Pantun, Blay. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Ya, gurilap juga lain sembarang gurilap. Cakep. Itu adalah guru. Nah, jangan sampai kau tersingkir sebelum kau terlelap. Gila keren. Ya, ayo. Oke guys, sampai di sini dulu podcast pertama kita. Untuk sahabat Raspati Ya, Raksa. bisa subscribe ya. Jangan lupa Jangan lupa tekan lonceng subscribe. merah. Untuk komen juga bisa di bawah kolom komentar. Like, Dihandapkeun. Kuota. Kayak di dia, ID dia share. Like, komen dan share. Boleh tah amun
subscriber tah nu boga Oke. jelema nu piomong. Nah, Boleh. boleh ya. Boleh. Komen-komen, boga Komen-komen, cerita menarik naon. cerita menarik. Kayak kurang di-invite atau diundang ya. Kayak Dina kurang- konten-konten ieu talk show lah istilahna Korek-korek. podcastan. Ya, mungkin hanya sekedar itu ya. Kan nepi di dinya obrolan urang. Oke. Hatur nuhun Mang Blandonya. siap. Atur nuhun Mang Blado atas cerita menarikna nu piomongkeun si anjing. Oke Oke. ya. Urang tutup dengan Doa. dengan Yasin. dengan quote Oh, Dengan coach. tapi dari Asia kene. Oh. Naon tah? Pelang pangtang, pelitang pangteng, pelang, pelang ganteng ya. Oke, translate tadi handap. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hangat pelukmu ingin ku rasa di malam yang dingin ini dan memecah kebekuannya. Takkan pernah ku berpikir berpaling